aing mah kaduhung kawin ngora. Salaki pagawean sare jeung sare. Skincare teh kabeuli batur mah alulin halilin. Ieu mah saukur kieu we sapopoe teh duit teh boga. Cicing di mana we sakarepna. Hayang aing mah beberesna oge. Kajeun ah. Kumaha? Tara dibere duit ieu. Kumaha teh? Kumaha cenah? Ya, kaki tuh pagawean teh lain neangan gawe atuh. Hese neng. Hese-hese itu ditang mah nya moal meunang atuh. Cicing mah sapopoe teh sare we jeung sare pagawean teh. Kumaha deui kapan enggeus neangan mah neng? Wah. Liur. Nya. Aing. Cuma kamu kue hayu. Urusan katentraman aing mah rumah tangga teh. Kakargenan sabaraha bulan geus kieu patut. Aing kudu neangan solusi. Balik. We kieu hirup teh gabeg salaki ka pagawean sare we teh neang gawe pisan. Mau kemana? Mau kemana? Main tumbrag wae. Ih, laksan. Ayo naon? Ayo ka ditu. Cuy saya ngamit-amit. Asa aneh zaman ayeuna mah. Amit ayo. Naon ieu teh? Ayo ka ditu. Ka ditu sorangan. Ayo anjing. Naon ieu teh? Ron, Sing bener atuh. Nah, naon kok? lain. Da, Mak. Apa aja, Mak, tuh? Urang tonggo tadi dengan. Urang tonggo. Anu. Itu tah. Oh, si eta. Ha. Eta mah nya urang mana anyar di dina ge. Anyar kumaha? Teu teh dulur nama emeh. Bek naon di dieu teh? Nya teuing eta suka nu panggih aing mah can pernah panggih ngan aing ge apal aya beja gitu nyebut nama set mah rada kengkong. Lain kengkong lain. Ka aing keur leumpang cubat sahabat sual tawel. Memang aing naon? Kabangetan sih kok Sakal Kang Ece. Sah kulah aing keur lieur ngabas teh nu kitu patut. Kunaon main dia? Hah? Kunaon? Keur lieur. Aing jaman kiwari lieur kieu. Untuk Ya aing lieur we di imah ieu we. Dicari ka aing pamajikan kok. Anyar kan kawin tapi sekieu aing can satahun-tahun acan aing we di amuk jeung di amuk enggal isuk darudak atuh kok. lain ruda cia nu boloho. Mikir atuh, mikir. Aing geus loba mikir. Kadenya aing ceritana ceuk tetangga. Didinya teh geus kawin ngora cenah. Bener teh. Kan lain kalau ka ceramah aing geus butuh ceramah jeung naon ceramah aing ngadengekeun dina TV gawe we ceramah beres solusi cetak tuh kok. Digawe ngala duit. Pan aing geus neangan da eueuh. Tingdek beuris. Sing geura. Tingdek beuris sing udag teh. Hah? Sing udag mah. Moal ke cak emosi dia yang udah mah cetak sok beres solusi aing leuwih lieur darurat ieu mah. Tapi benernya yang gawe. Yang duit itu nama aing gawe mambung. Kan berenana gawe heula terus menang duit gitu di buruhan. Aya di pagaweana. Ya tenang, bener-bener yang duit mah. Gimana? Di aing geus, aing butuh karyawan ya. Bener. Bener serius. Gawe naon kok? Gampang, gawe nama da loba yang nang kumaha skill naon di dinya. Aing. Skill aing mah hees. Skill aing mah udud ngopi aya udud tuh. Udah mah asup hees mah geus ngajak dog di. Atuh aya skill mah gampang kayak nyusul teh kok. Pagaweana we heula. Sok gampang mah. Udud heula. Si aing. Gitu kok. Biar ada semangat aing teh ngobrol jeung nyaritana. Geus culang cileung teh geus sieun kudu kitu patut. Si aing kitu mah. Anjing ngan 2 batang deui. Kok patang saung aing. Nya naik mere pagaweana kudu ngan 2 batang-batangna. Gampang meuli atuh. Pokok loba keneh. Minting aing mah di ditu sabaraha slot aing rokok gangan teh di bawah hungkul daya saya dikeram ku pamajikan rokok nagana. Ieu. Di dinya teh ngora keneh. Sok aina semangat digawe. Pan pagaweana. Bener eta. Bener geus. Gajina gede kok. Aing gaji mah stabil UMR atuh rek naon deui.
Siatur rada gede. Lamun bisa mah kok ya memeh gawe aing kitu tah. Aing ngebon heula. Kasbon. Gampang pan ku aing teh ka sini sapoe gawe alus di dinya teh. Ku aing dibere tadi kasbon. Kasbon heula ayeuna aing bari pamitan teh ame nyekal duit teh kok. Da aing mah bodoh atuh ku aing di kasbon sia kabur. Kaprak. Kitu teman mah untuk karunyangan ka urang, bae urang picarekan jadi endi teh sehat walafiat. Gawe moal. Ngomong we. Ya kira gawena. Ayeuna langsung. Ayeuna ge hade ya Pak. Gitu. Langsung. Heeh. Bener tuh di dinya na. Bener. Ya urang bebejalan ka majikan. Ya. Ya urang langsung nyamperkeun wae ka sorangan. Apa? Ulah langsung ke pagawean, ulah ka imah naon? Apa gawean? Anu di ditu. Dagona di jalan. Ya. Ya apa tuh? Ya. Paling dituduh kan. Serius ya teh. Astagfirullahaladzim. Apa mendengaran orang? Anak aing bebeja kita aing gawe, pada tong itu benclong wadukan. Ya. Bebeja ke pamajikan, aya izin restu di pamajikan cing barokahnya. Ai pamajikan aing mah kana gawe mah ngarestuan wae lamun kana ulin hanteu. Bebeja ke daun gawe bener-bener gitu ke pamajikan. Ya, gitu. Betul. Ya. Kita mau di udah. Kembali di. Nyawa pira ku gawe teh baru duduk teh balik nya. Jung mari kala aing ka ditu da. Tungguan di ditu. Di jalannya. Nam. Aing menang pagawean atau ke di aing bebeja ka imah teh. Punten A. Di mana? Iya cigana dulu nama emeh teh nya. Ya. Kita dicek Ciko. Aing betul lah. Anjing parah. Bong. Naon atuh? Kerarung sing teh. Heula atuh lompang teh. Sok galak Mang Dede ca aing ge. Ya. Aing eta ki boro eta. Boro saha? Cenah ning. Eta asarieun ku eta mah kabeh oge. Udah sieun teh kasebeleun atuh kukituan. Bawa aja katepan. Naon ieu? Keur gawe naon ieu? Ya keur arieur teh larung sing keur gawe hararese ye teh. Cik atuh boga solusi teh. Teh aing ieu, ya Mang Dede ya mun kawin teh kudu persiapan juga aing gawe aing mah. Di mana eta? Aya we. Serius ya teh? Serius. Milu ya. Tuh hayang. Neangan sorangan urang kudu berusaha. Kapan akan sesama rekan harus saling menolong? Waduh, eueuh geus maraju mah moal aringeteun ieu. Ayeuna saya minta gawean. Di saha eta bosna di mana? Iya, mah di bejaan urang gawe sorangan gawe. Asli milu ya mah. Cicing we nikmati tak kita dicarekan. Masalah nikmati, dicarekan oleh pamajikan lungsing, aduh. Urang mah moal, ini mau dicarekan. Geus moal dicarekan maneh gawe ana mah. Geus milu atuh. Silakan we, gawean we tak kesedihan. Mang Dede lah. Ceruk pisannya tah milu teh. Untung aing smart Ciko Sucua-cua ge aing ka jalma eta. Mare pagawean. Aing beje lah. Kum, Neng. Sorang nama datang deui. Kemana nih? Neng. Aduh. Mun itu nembalan. Naon atuh? Ya, aman gawe. Percaya. Cih, atau percaya kumaha apa tadi ditanyakan gawe? Mana? Gawe naon? Ya age can apal tadi babaturan. Ciko ini tak mau juga preman rabi cuman kita sebelen tapi mari gawe aik langsung ka ditu jadi bisa balik ada murid atau penting aik gawe nya benar gawe tapi benar nih teh gawe mah ngebohong ditonjok ku ama aik gawe heula kan kudu laporan heula atuh semangat awas mun baik-baik teu mau duit mata ke gawe pada menang duit atuh nih geus sagala eueuh di imah teh panggil usaha tuh tadi ngajakin ka ditu neangan gawe tulis-tulis umak kamu kudu mah ulah ngamuk eta teh atuh dah tuang teh kudu make duit nya bisa gawe lah maka tuh nya Eko sang nah bener gitu eta gawe nih asa cangcaya manya gawe tadi nih tak gawe teh cikene enak geus meunang gawe asa ku aneh di mana nya nungguana aing teh sabar hayang gawe yang menang duit jika memang ngareunang bakal digawean ge di Ciko mah gitu leuy aya Kak jelasan
Itu teh Atohan. Atohan. syukur atuh kitu mah. Ayeuna teh eksekusi. Ya iya langsung gawe. Teh menang duit. Sok aya dua pilihan. Pilihan kumaha? Gawena. Gawena. Milih salah saja nu mana? Aing penting mah ngeunah we nyekel buku atuh, terus komputer aing. Pan eta kalian aing mah kok. Asa can kadeuleu ku aing. Dinya nyekel komputer Apa bisa diajar atuh kok. Sabaraha sena. Hayang duit, hayang naon gawe di dinya. Kapan hayang gawe orang teh ame menang duit tapi nu ngareuna. Lamun pagawe kantoran berarti kudu setil ya baju. Kapan ke dibayar di dinya kok. Ji. Yo, erek mah gawe aing balik deui mun mah. Iya, di mana? Ya dua pilihan yo. Di dinya naon deui aing? Tah, ieu karung. Ieu ari tah. Jeung ari ti dinya aing boga dombanya. Tah ieu boga pacul tah. Di sawah macul wayahna di dinya tah. Jeung ieu tah sok di sapu buat tah. Sok pake. Kan saya Nah, kok. Lu digawe yang duit mah. Yang kita macul. Atuh dasar wa gawe. Dainya ieu meureun pagaweanna ge macul jeung ngarit naik naon deui. Oh, eta jawang teh. Gawe di dinya. Urang ge miluan gawe Erek mau digawe. Kok betnya atuh aing kudu macul kok. Ieu kudu ngarit. Deng, yo, meuni keren kieu aing ditagaw kieu. Era kok. Da lain ku keren, adu penting boga duit. Tah, wayahna tah ieu, marung tah. Nu wadah jukut, ngarit, wayahna aing domba aing geus beurang ieu, guru ngeureut erek moal. Hah? Tah ieu, tah pake tah sapatuna tah. Sok buru erek moal. Hah? Sok buru. Erek moal digawe teh. Mentang kieu tuh kok. Dulu. Saha ieu? Baturan. Geus wae sarua wae da batur ge butuh duit erek mah. Wae geus tarima gawe tah. Puas hatiku. Ini kerjaan kamu teh. Aduh, kirain saya teh kantoran. Jawang cuma kuli macul. Aduh, karunya untung aing teu milu aing mah Kasihan banget kamu. Macul. Aing mau gawe Macul. Mah tuh. Naga teuing, majar oge mah ditu jong. Itu aing babaturan teh aingan sugan teh gawe teh ngona nu alus atuh kitu pat. Batur. Oh, ih. Gawe macul, ngarit, yang penting halal. Ih heueuh anu mah aing geus balaga tadi. Aing malu buat hari, geus beurang ieu. Erek moal nih, hah? Wah. Hah? Wah. Bolok goblok teh ku aing ngajak. Ngarit jeung mah. Bolok. Gua balik kok. Goblok teuing. Mah eta teh cara we cicing di mata, molor. Tuh teh. Cenah. Aku aing teh. Wah, ngan molor wae pagawean teh. Anjing. Mana semang dede euy. Aing beak di eceh mah. No. Tuh nah sia balik deui. Gawe teh naon nih gancang. Gawe raya kitu aing embung. Aduh. Majikan aing geus keur candukul deh aing kumaha alesana ieu. Karek teh terus balik deui. Batu mah duit. Alamat ieu mah. Nah, geus balik deui ya gawe teh. Neng gaweana neng. Kumaha emang? Sugan aing teh ngarona ieu mah dibayarna ge pacul. Nya bae atuh nu penting gawe daripada teu gawe pisan. Atuh neng ke bisi kuku parotong nyoba haridung. Lain kitu, sok emang enak tuang dek jeung naon mun teu gawe. Nikmati we atuh gaweana naon oge nu penting mah ngasilkeun duit. Kewae neangan deui neng. Neangan teh cicing mah tuh moal datang sorangan pigawein oge. Ke daerah atuh neng coba diecek kumaha ngade. Teu bae gawe teh. Ayo keun wae. Aing. Balikan deui kitu nya ulah kawin teh aing.